Video. Dibalik. Oh dibalik. Oh mahal. Pokoknya itu yang gue kasarun kan itu. Yang situ di rumah masak korek. Dari di rumah kamari yang situ bagus kawin. Majar kerja cina. Mangga bapak di Wartos sekarang tempat disangkakan kamantena. Cukup itu bagus. Jadi tempatnya bikin kawin barunya jadi masak. Jadi menurut itu sudah tahu tuh. Meja di bawah perempuan intinya. Tempatnya di bawah, mending lamun suratan anaknya bisa laku ke abang gitu. Aduh, gitu ya. Kumahannya bapak ibu. Ingin ke kasarung tadi kita. Kasarung sabar-sabar udah yang tadi gitu tadi. Bicaranya itu, cara gitu bapak itu. Cenama itu, cenama kita ngabubur masyarakat di gitu. Kita ngabubur masyarakat, salah itunya. Ngahibur masyarakat di gitu kan. Mulai paksa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun bapak ibu, bapak-bapak, anu ayah di pangkeureun meja, ibu-ibu, anu ayah di luhur bapak, ibu-ibu, anu ayah di pangkeureun di luhur bangku. Pribados teh kaditu senes bade pidato, senes bade dakwah, mung uing teh kasarung kaditu teh. Kasarung di orang berkumpul sieun bari euy ka bumi teh bapak ibu. Sieun kunaon? Dageun gitu. Istri abdi mah galak. Panasan. Lamun euy teh nyenak naon teh aduh euy sok dibaweudang. Mejikong ini kan nangku bapak ibu di bumi teh. Mejikong nangku aduh. Ya kedah kumaha atuh. Ya tapan istri panasan teh kaopan. Kawari eta tanah wing. Tatangga uing teh menang lauk jeung canggih ka kakupingan ku istri uing majar kitu cenah geura itu pasia itu cenah kamari cuma itu cenah menang lauk jeung canggih gar ini teh mana heuh kawahanan cenah teh bisa itu cenah menang canggih gar jeung lauk di wahana uing geus gurung-gurung di kusruk-kusruk itu budak nya kapaksa uing teh gini gitu sedang berdengaran lagi lain milik lain rezeki lu siapin kawangan teh uing teh naon atuh teh ngasa betul gitu nya gesruk ah cangkul alung ge asahan teh urang teh si batu teh ai gorowok teh we milik lain rezeki lu siapin kawangan teh uing teh naon atuh teh ngasa betul gitu nya gesruk ah cangkul alung ge asahan teh urang teh si batu teh ai gorowok teh we majar teh cenah saya nggak ada kain. Astagfirullahaladzim. Gelap ini babuk ya bonyok. Ah ini kabelahir udah gini. Hari ini kabelahir teh. Itu cenah kudu bangun perang. Beduk sigana itu aya lauk nawol. Ayo jawab nawol, lain lauk bayawa. Bayawa teh nawol teh wah. Dan dikadek supaya teh. Bayawa nawol, jengkol masuk mungkin. Celaka 2 kali Gusti ya uing teh bingungnya balik teh maksakeun maneh tidak bari sagala nyeri bibi bonyo udok lampu medok ai pas duit ka serius pada bibi teh naon bau dioleh ke tai orok tahipun nasi dikusuk-kusuk ka Gusti ulah daeknya ulah daya komo nyalung lamun begitu nangkut penulah yang nyalung apa-apanya gitu ngomong-ngomong tadi kusuk kamari win cari ke dina kapal laut saya naik kapal laut ginggung itu maksudnya ay bujuba aja mati bujuba dikucumul tadinya karya kan bingungnya kumaha ieu gitu nya bingung mana ieu tiba-tiba itu kangen tanya udah wah sudah kayak apa tuh hebat oi ya beres kemang dong saya pangkat si Aki dia tidur teh ayo sahur teh pada kapok sarenya oi si Aki hebat ngomong sia saat itu sama aing aing si oleh teh Aki lain-lain di jagoanan nulungan dikusrukeun kalau ibu dikusrukeun bapak ibu si Aki
sudah terjagoan cek abdi ke bapak si aki-aki teh tah gitu bapak ibu ayeuna musim pandemi saya pakai divaksin paling alimun tuh divaksin teh disuntik sieun cenah majalkeun ku jarum suntik teh aya di abdi teh emak nya kurang make sieun jarum lagi leutik vaksin teh aya anu nih emak teh ka tos sabaraha tahun si abdi teh tos 50 tahun eta sama 60 tahun gitu nya aduh saya ceramah biasa atunya pakai dengan jelas lewat panjang lebar tadi panjang-panjang ieu ngamal jangkung angrepe nya ngadoakeun we teh abdi teh sing ka Ariel onahnya bapak ibu